Eh, ini tante mau nyari rumahnya Nenek Sakti. Ke mana ya? Alhamdulillah, ini mah lobang, belanja banget. Alhamdulillah. Cuy, nasi nggak buka tetangga masih tuh bagi gini. Kalau batu mana entar menang, orang mah jalan manuk kita menang geuningan. Kok aneh nya teh kunaon sih? Jadi hari inget ke anak incu kieu nya, aya naon atuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih. Warung ye. Ben ieu isuk-isuk barudak areuh arulin kamarananya. Biasana mah kita robana ieu rame, ayeuna mah areueuh. Kamarana kitunya? Erna, siar kemana wes kieu? Kom, teh ka warung, biasa mau ditembang jeung tarasi. Naon sia meuli tembang jeung tarasi anu rek beuli mah daging, wes ieu mah masa tembang. Wes zaman ayeuna mah tembang teh zaman. Ayeuna mah daging anu ngeunah. Kadaharan teh kos kitu wae kos kitu. Dasar orang lembur. Hor, sia kokom buru tuh wae. Ngeunahan gak tembang kokom. Belum banget pada daging mah. Erna ka dieu heula. Urang dek nanya soal nu kamari. Nahan kokok ya sia ngarir wae anggar ka warung teh. Heuh keudang atuh aing ka dinya. Kumaha nu kamari nu bantos teh meunang apa henteu? Anu kamari. Heeh. Oh anu eta teh Anu bantos. percuma kokok. Kunaon? Mesti bona. Dibandog. Di Bonah wae sih. Eta kamari undangan si bona sih diberekeun. Bisa diberek. Henteu. Nah, eta budak. Heuh kamari teh ngata si bona dioncog. Harena kan si paletekeun eta beheungna. Sarakah banget atuh. Emang jalma eta mah kudu dikitukeun, da bisa dikitukeun jalma eta memang hayang batur wae. Begitu, jalma eta mah diontrong. Sekalian atuh dijebruskeun tah ka sawah. Tinggal jebrus. Putuhkeun jalma kitu mah. Heeh kokom kamari coba lamun aing meunang. Kemudian aing ngakan anu ngeunah eta eusina segala sarden duyung. Ya burung, emang aya apa sarden duyung, anu aya ge sarden tembang, sarden tongkol, masa aya sarden duyung? Burung apa ya? Nyararoting kokom kieu mah si bona teh geus sebel aing mah ka manehna. Naon ku manehna? Aya naon ku manehna? Dibado ku manehna. Aya wae kabeh ku manehna. Buncit eta beuteungna meleduk sakalian. Sok geunah euceuk kokom. Jelema sarakah hak batur teh dicokot-cokot. Emang nu kamari teu meunang, masa teu meunang wae sih? Perasaan geus meunang undanganna, masa eueuh. Di atau kumanehna beurnya, di teh dicokot kumanehna kabeh sugan. Saurang ontrok eta na tadi lah. Masa manehna wae meunang. Heuh kamari ge kokom, ku aing teh keur dioncok teh kan disebutkeun ieu dibejang ka si bona. Pembagian bansos teh meureun sakaka teh hiji, sakeluarga teh hiji, teu meunang leuwih teu meunang kurang kitu. Manehna ngajawabna coba. Aing mah cenah boga keahlian cenah kitu. Ya keahlian naon cenah teh pamikir teh keahlian ngarebut sak batur tah, sia kitu. Geuh banget teh kasih kongna yang bujuk minyak eta teh. Hei kawan, tempat tuh si bona di mana? Heuh, eta jalma burung liwat, ka mana beureun? Hei, cengcelengan Semar, tas di mana sih ya? Kuda rara aja saya cengcelengan Semar. Dasar liwat. Barang ini ngomong nama ege. Ngata ngurusin karar itu iya. Ngomong penting. Aduh, iya budak amananya. Kan balikannya wae loh. Dititah ngarit di wae ku si kokom. Tugan edan. Kamari ngarit ditan dibayar-bayar. Ampun aing ku tega-tega teuing si kokom ka anak aing. Kokom aing geus beurang. Are ka warung tadi kembali tembang. Yang kita tuh ada dek ka warung mah ini tadi dengan tit jamrong, tit oncom, dah kabeh ingin gitu. Dan Jamrong jeung oncom bae. Eta teh nya. Beurang ieu. Bisa eta wae mah tadi mana nya? Itu kebiasaan si kokom mas. Yang geus. Sampai udah 7 balik. Suruh nenek Sati ambil air. Aduh, Nyai, geling cocok anak meni alus.
Nini mah boro-boro kereutik nyai boga kuas kieu. Doh, bolong ipat kita gedingannya sana. Geus nyai, geus istirahat lo bateuy, dituju balik oge ngalancai geus. Iya tuh nih, garis taruh dulu ke dalam ya. Capek nih, udah tuju balik. Oke cari heula Neng. Cek ini ge geus, lompat ngalancai wae Neng. Capek. Ini kok itu mainin boneka gadis? Kenapa? Tegelis, Nini teh hayang nyawa boneka wae. Heueuh Neng. Nini teh poho. Kamari tuh dibere ku RT. Apa nih? Itu kamari nenek dibere ieu ku RT, gelis. Tuh kedapnya kayak di ieu cepengkeun heula ieu boneka nya. Kok ini bolong bonekanya? Ya, gelis. Apa nih ini? Oh, nenek tuh teu ngarti. Ini nenek ngasihnya dari siapa? Di RT kamari, nenek cina dibere ieu. Ini dia teh teu nyaho ieu bacaan naon. Ini teh set-top box nenek. Hah? Set-top box. Setorobok, Set-top box. set-top box. Iya, buat nonton TV itu. Nonton ti. Ya udah, ini cobain buat nonton TV. Ayo, ntar gadis pasangin. Akan meureun nyai. Meureun ini teh kan teu boga TV meureun. Tuh gak ada TV mah, ntar ini buat apa? Ya ini ge abis teu nyaho. Ieu kabeh dibere ku RT ieu cenah menang ieu. Kitu dan ini mah teu nyaho ieu nahaun. Ntar minta kirim aja sama mama papa TV-nya. Ya udah, ini gadis taruhnya di mana tadi? Tuh di dulang. Ya udah. Udah aduh aing mah teh ngalarti kuas itu teh parang teu nahaun. Nih. Kenaon? Kom. Kenaon? Aduh malawai jadi kok boga bea. Aduh malawai jelema teh. Iya kom, kamari teh nya Nini teh dibere tuku RT. Bere naon? Bere naon ya tadi seksi nyai teh poho. Ini teh anu parah. Set-top box. Oh, anu teh anu paragi. Heeh. Anu zaman ayeuna paragi nyorokeun ka TV teh anu aya gambaran. Oh, dibere. Kunaon emang? Naon tadi robok. Heeh, setor box. Robok. Heeh. Orang mana? Set-top box. Set-top box. Tah Kunaon emang? dibere ku RT. Terus? Cenah parasika TV. Terus Dah kumaha kan ini mah TV-na teu boga. jadi teboga TV geuning meunang. Teuing liga tengah ngarti di mah di itu aja di pentau di pen. Tadi itu aja dibere terima Cokot. wae dicokot. Kok urang mah teu meunang? Menang deui. Teu meunang. Urang mah teu meunang wae. Ai kokom boga TV. Boga. Ini teu boga TV. Kok meunang? Menang teh. Setor borok. Heeh, hari itu dah pokoknya mah. Tapi kokom malah teu dibere. Anehnya. Atuh sarua wae meureun kokom teu bisa numpuk TV. Oh, juga teu bisa numpuk TV. Jadi sejar lah. Badi ka urang sengaja. Iya, sorobok. Mana? Tadi anu Setor box. Hah? Kasih buat set-top box. Heeh, coba dibere ningali heula gelis. Kedap-kedapnya, nyokot segala sorobok. Sorobok. Setor box. Di TV kok yang dikasih buat nenek. Ajeun meh mah teu bogaeun TV, urang boga. Heeh. Sadar urang wae urang aya TV-na tapi teu boga pasieun geuning. Satu ke urang dibawa wae nya ieu dari cobaan sugan di TV urang sugan halusnya. Tapi kalau aku kokom Heeh, dia urang sorobok. cobaan. Emang Bibi bisa masangnya? Bisa meureun kana aya petunjukna ieu kana ieu. Colok-colokeun sugane colok-colok wae urang mah. Jadi hirup ieu sorobok nanya. Heeh. Ajeun. Kajian ini. Ya udah, terserah nenek. Ya udah tuh ajeun. Ajeun yang geus kajeun mah kurang dibawanya. Ini set-top box kan ada, TV nggak ada. Terus nenek?
Isi mamah pasti atau pun dibawakan mareme. Dalam kabutnya. Bukan, sahawi, ngalaan. Cep, mana kenaon? Bi, kenal lah, ini kenal, Bi. Coba pamasan iya. Nah, Iya pamasan iya itu nyaho. stropok. Gampang ya, Mas. Pamasan sana tuh yuk. Ayo. Yuk. Ayo kan dia asup. Dia, pamasan kan dia. Orang penginawan kan ya, Bi? Wah, baru masak dia, balik kuai dia. Dia kan dia ya. Dia. Tapi kena iya. Ini juga. Iya. Gampang. Ibi katanya ho, sing salah nyolong. Oke. Pasangkan. Ada launan di setrum. Yang kita tentunya ibi reka dapur heula. Bi, gampang sama beres pokoknya mah. Aduh, kemana ini lo kenanya? Tadi ya. Kita senangnya. Gila ini. Bodoh. Bi, tak beres, Bi, tinggal mencetnya. Balik. Cep. Kemana itu budak? Geus beres ya bisa dia. Coba orang ajaran. Ah, apa henteu dia. Gini, terburung-burung iya. Kurang lihat TV orang. Mana iya? Tinggal gambaran. Salah apa sih ini? Tak ayah. Ih, geningan keneh wae ya. Geningan keneh wae. Salah apa henteu sing cep setorbok teh. Bener apa henteu ieu nyolokeun ya? Salah meureunya. Astagfirullahaladzim. Ada si ngecet kesalah apanya? Kun iya ini meledung. Aduh, kamar si ngecet na ya?